bagi ya dola gareng karep sih mak bapak sehat itu nampi nuhun karena pembagi kirat kiraja nah si tadi ngomong je dah kuring ngadenge beja apa beja malahan di pasar ear tukang sungguh gujrut tukang sate recet tukang martabak nyararita geus jadi bukur catur kemang carita akate senang ngaku raja di ieu tempat lain dewek jelema ngararomong ka dewek cenah raja dewek Asia mentong nyungkun jadi penjilat ulah ngabogaan negatif thinking sih teh Reng bagia syukur goblok nya sia teh matak ulah dibawa ke kitu basana keuleuh aing ngariweuhkeun ngaresakeun berarti teh mah engko manehna ngaku beragama ya lamun hate kolot diganggu indung jeung bapa kagores hatena ku kalakuan anak sia dosa goblok sia sok ngomong tetep halancuk si eta sebab Gusti Allah tuh moadek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung bapa dengekeun sia tapi aya kitu tiap mah naon sabab indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan indung ngandungna nyerina kalangkung-langkung indung tara ieu pusing goblok ku kalakuan anu jadi anak itu jelema rame si cepot gitu si cepot kieu hate indung hate bapa melang era ngajerit meratan langit ngoceak meratan jagat asa dipopokan ti ucing nah itulah bukan dosa pikir ame lu beda membawa orang tua jadi malapetaka ulah kamu gus diuk cicing Aiker ngomong ulah diulang tengenah berbicara hukum dia diam loh ini saya bicara tentang hukum tuh cak pikir eureunnan ieu pagawean ngaku raja eta ngariweuhkeun eta dieu patulah jeung nafsu ulah jeung urang bongan dimimitian bongan dipancing aing teh rek naon ceuk agama tong mamawa agama sia aing geus mantap bisa agama ai kalakuan mode kitu mah heueuh dengekeun dewek salut si lain geus ngomong mawa kana dalil halus ngan cekolot labun init urang atau panginitan tina durukan kaituna teh sok jadi ruhak atau jadi lebu cek kacamata agama inna mal amalu biniat ai segala rupa amal-amalan kumaha niat tong tina durukan atuh init nareng ulah make urat ngomong teh hiji-hiji na bangsa urang tinggalin dina sagala rupa widang teta eta budaya geus ditinggalkeun
martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Tah budaya urang teh ngabogaan hiji budaya nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor kaituna tawadok malapah gedang kaituna supaya naon supaya ulah melengkung bekas nyalahan lempang beri gedeg siling mah eta teh lain budaya urang bari jeung teu sadar siling teh bau alkohol dewek oge mineng ngadengekeun jelema nu mabok di terminal geuning nyebut demi Allah bari mabok demi Allah anjing itu gitu lah naon saya tahu lah sedang ngomong anggape atau Allah tepan geus ngajadikeun jelema kieu lamun aka rek mangeran ka Allah ulah benci kan henteu lain benci heueuh urang teh heulaanan sameme eta teh ka indung bapa heula penting eta oge teu nyalahkeun ka si lain penting atuh nah ayeuna kalakuan oge kieu nah ai kikieuan dewek teh maling ngagarong nganyerikeun ka batur heueuh ku ayana batur ngararomong si cepot kitu-kitu kaos nu goblok indung bapa mah melang era ongko hampir unggah poe indung aing ceurik maca koran ongko si cepot kitu heuh dengekeun ulah terkontaminasi kuno kitu atuh teulah ta eta akibat tina nyaah teh nyaahna teh make teuing apa di dunya mah lamun make teuing pandahar oge aya sebuah teuing weureu siger tengah euy buru-buru sia geura tobat lain ngocoblak geura sumerah geura pasrah ka Allah loba ada jelema nu ngomong gitu ada jeung nyana atuh sumerah pasrah mah kudu ka Allah gitu euy kumaha lamun Allah ngajawab kumaha tong boro dina sumerahna dina heuteuna ge nu aing sia teh sing sok ngomong nya tong boro dina pasrahna dina heuteuna ge sia teh nu aing nareka mana sia teh lamun kitu mah tong pasrah kudu lieur ieu mah da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir goblok da kudu ka saha kami toha ai Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia cinekna jadi positif jeung negatif dibawa ku setan ku iblis laknat dibawa ku rasul rahmat keur maneh tah sumerah teh kainya jadi wedaekan mun aya kokotor tek bengek teu kuahan teu breng sabada jumaah teh gotong royong ulah nepi ka kaayaan runtah di mana wae komo ayeuna usum halodo taruntah-runtah teh sabab naon datangna hujan engkena eta runtah-runtah teh kabawa banjir menet dina solokan atawa dina got-got banjir kaituna saha nu rugi tah antal mautu qoblal mautu teh cing jadi gawe hatina kudu bisa maot saat sana mati beh dieuna da aya agama mah universal dogmatis mutlak absolut nyebar
universana eta tina antal mautu qoblal mautu teh nyieun hiji pagawean ayeuna keur engke kasalametan ka hareup. Jadi nuna caritaan teh kudu disatukangeun akal jeung pikiran. Nuna letah teh samemeh deungel batur teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun ta eta. Jadi beh dituna ulah nepi ka kajadian no action talk only. Naon teteh hartina mun ceuk basa urang mah ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata dan nu penting mah kenyataan. Nya teu saeutik tina sampu teh rek sampeuna dipuyum tek-tek beuk teu kuahan teu tah jalan kajujuran nepi ka kitu. Modalna ti koperasi nginjeum geuna pek jujur kemangkeun napi ka batur mah batur tiba heula ge da aya teh goreng daging hayam teh tiba heula komo itu mah hayamna ge geuning hayam negeri disebut teh fried chicken da bahasa itu geuning beunghar euy dewek balik kulin ti Majalengka subuh balik teh nini euy keur meuleum Surabi ngahurungkeun ge ku hihid tina eta Surabi tuh tingali di Geger Kalong ayeuna aya Surabi sedan ngajajar dek jajan Surabi ngembangkeun tina nini teh subuh ide nama nah ieu teh malah likir ieu guru teh nini teh ieu mah rajen jajan Surabi nempo samping nini nu molongo ka jero tah bangsa urang mah kitu urang Jepang deuleu ulin ka urang nempo awewe geulis bareng jeung urang Sunda bareng nalajona teh kieu waduh hebat eta awewe ceuk urang Jepang ceuk urang Sunda oge anyir ping-ping nepi ka ngagelemong gitu susuna nepi ka neuner gitu eta cangkeng nepi ka ceking anjing gitu mun di bawah hees moal teu ngeunah kurang Sunda aya urang Jepang anyir itu beuheungna lamun make kongkorong anyir eta awakna lamun make baju kitu nyieun baju mun diwedakan nyieun wedak mun make halis nyieun sifat pikir sia mana tanu maju gitu juga oge eta bujur nepi ka kitu lamun nyeun cangcut mode kieu moal teu leuwih hade urang Jepang Aisyah lain cengkat nu handap gitu lain curug ieu nu tutunyuk teh ka batur boga anak buah nyieun pabrikna baju nyieun pabrik cangcut nyieun Aisyah mah ieu we nu ngacung teh kitu tah gerape aduh tah ayeuna tingali ku si lain ti mimiti datang ke kampung ieu kumaha oh memang kuring ge kataji ku kaayaan tempat geus eta hate geus ngajawab entong make ngadebat deui ka aing eta nanaonan teh aya tangkal kalapa salapan jajar sajajarna salapan tangkal teu geuning tah pangna jelema nyebut raja ka aka teh cenah aneh eta kalapa nu ngolah kalapa hiji teh anger samangarna teh salapan keneh kumaha ieu teh nah ieu teh naon teh nu disebutna teh oh sihir nah ieu teh sihir apa kumaha euy pikeun ngabuktikeun deh bisi pajar bohong naon sia memapai asmaul husna teh haben we geuning Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik jadi doa wungkul doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing malahan teu gablek ka kenyosna teh deui menta ka Allah teh
Apaan ayat tuh gas sama ayat dalilna ujuni astajib lakum doaan yad'u jadi ud'u didinya ulah bi mana menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah Ummul Quran memeh wa iya kana stain naon heula iya kana buduk pengabdian heula goblok gawe heula ieu mau ujung-ujung mental teu gablek kenyos salat ge mung ibadah ge mung aya menta terus goblok teu alah atuh lamun kitu mah tong ngadoa lamun teu ngadoa sombong sia duh lieur nya lieur keur nu kupur mah tobat gitu tah cing jadi tobat urang akhir teh kitu dina pagawean urang teh cing mangpaat boh ka nagara boh ka bangsa husnul khotimah teh batur nyerbut raja ka aing ieu teh bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku batur ngararomong ka dewek Malik Yaumidin teh nu ngarajaan di poe akhir anjing tuh siapa ngomong cek mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh heeh ari ayeuna naon hancip kene goblok lieur aing lieur ma didinya aya mad tabi'i aya mad badal dengekeun ku sia aya anu 2 harakat aya anu 3 harakat aya anu ngahartikeun ma eta pikeun ma perkara li pikeun ki maneh nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade boh amal goreng itu ya denge ku sia nu bakal jadi raja di poe akhir teh amal-amal sia mun hade sabab naon engke malaikat teh moal nyabut kada umur sia teh moal tapi mapag malah uluk salam heula malaikat teh ka sia akibat tina amal-amal anu soleh sia contohna di dunia Pak SBY bade ka Bandung tapi Pak SBY teh kabur di istanana teh bus kana bus aya beja ieu ka Bandung atawa ka Tasik Pak SBY numpak bus di terminal teh ngajajar petugas-petugas teh wartawan jeung sajabana lungsur tina bus teh taksi moal nawaran tukang becak moal nawaran naon tos dipapag daraja jadi sia teh tina amal-amal anu soleh engke teh dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia jeung jadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade ngan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh bina-bina teuing sia mun terjadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti dijieun isim weh monoton paingan ajab jeung ajab terus musibah di mana-mana dabongan sia teh nganu bodoh ulah di deketan teh kieu da ruksakna nagara teh kudu bodoh leuheung lamun bodohna alewoh mah da ieu mah katotoloyo tuluy naritahna lain ka ahlina ruksak we pan diancam ku katerangan ke dibejaan ti baheula lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu ka ruksakanana boa itu lain ahli mimpin negara teh boa itu lain ahli mimpin organisasi teh boa itu lain ahli oh karek boa bener gitu setelah bina-bina sok bantuan anguran dewek dukung dewek teh di luhurna ge Pak Adi Sasono aing jadi lu sok ulangan ukur ngugulung sangsara balangsak sangsara dituturkeun ku hate sia kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku sia ka Allah we ulah pinduh ku boa Allah teh maha dina sagalana deuleu
lain tesang sok saya nyarekan DKI Kewadian anu kartieun. heeh teteh hate ka harti teteh tapi geuleuh keneh ka aing Masih kene. Gengsi teteh. padahal nate apal ai geuleuhan dagangan sahare dagangan setan nah la ilaha illallah ai diturut setan teh heueuh nya euy tobat teuing aka hampura atau kuring seudon halus kudu lamun mangeran ka Allah mah kudu teh si udon teh nah ngan ulah lila teuing ngaliwat teh wungkul lamun teu kitu teu normal sia tak kitu deuleu innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain ngan ukur jadi doa wungkul deuleu sabab di dinya na ge innalillahi ailahi mah alif lam lagi alif lam li jinsi tuduh kana gawe beda deui jeung Allaha Allahu ilahi beda alif lamna teh kana gawe teh mah deuleu mode naon balik di kaloh teh atau asa ti Allah mulang kaloh teh ieu peureup di mana rek deungeu batur coba kembali kepada jalan Allah kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku ulas asih itulah migawe ini lain salamet teu eta ning dijabah mati ieu mah innalillahi aya nu maot teh wungkul aya pasaran digotong di jalan innalillahi teu nyaho pasaran rek diomean Hari aya ambulan. beda deui jeung aloha alif lamna eta mah alif lam istighraq nyaeta tuduh karobuna robuna ai robuna teh artina pangurus he Allah mah nu kagungan pangurus tanu raeng maca sholawat mah eta pangurus Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif bumi cai sieun angin oh eta nu raeng mah eta innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu beda deui daprak nama Allahu Allahumma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan mode Allahu nurun pan aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nepi ka dikir la ilaha illallah burinyai tah panggih jeung Allah aing ti dagor ge ngaburinyai sarua goblok Teu pagi jeung Allah ka nyeri. tuh dengekeun padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kitu pan ar-Rahman teh Allah heueuh ngan Allah lain ar-Rahman tuh da ngalilieur batur atuh da lieur aing jatuh dengekeun heula ai ar-Rahman teh pan Allah ngan Allah lain ar-Rahman teka harti tanyakeun tong ambek panu bodoh mah kudu alewo hayang ngarti kumaha gitu hayang ngarti hayang ai ceuli naon ceuli naon paragi ngadenge mah barangna teh mah ceuli naon hayang nu rebing eta mah barangna dek nanyakeun teh ceuli naon kuping jejewir Bodoh si eta tuh. atuh teh nyaho naon ceuli teh ngaran Lain lebih. heeh naon cenah ceuli teh ngaran anu mana ngaran eta nu rebing tah bener teh mah tak ieu naon tah ceuli ngaranna heueuh tah ieu ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh naon ngaran ai dewek sagaran cepot bener ai ieu ceuli saha ceuli cepot bener ngan cepot lain ceuli Eta lamun dewek keur lempang ti kajauhan aya nu ngagupayan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal heueuh kumaha lamun dicalukan cepot ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu goblok sakudu jentre geus
jadi la ilaha illallah teh eta teh kalimah tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim Jabar Qahar kabeh karungkup ku eta Eta di luhur purpunan hadap da pasuk. oh aduh lieur kene aing mah Ya, eta mah. Kan kaharti beureun. aduh ai eta bieu euy ngasaan udud ngeunah eta udud naon eta bakona tuh da euy ti saha Kang Jajang teh Kang Jajang Tande bako tasik wah nikmat Lain pohon atuh bako eta mah. melenghir Minum kontrek. wih cangar pluk naon kontrek teh mah euy Bukan sok disiarkeun. Galuh. tobat teuing baik tanyakeun ka urang radio Galuh Aduh mani. kemana karep sia mah kitu lebah dieu silain sok hirup berbangsa bernegara teh di dieu urang buktikeun hirup berbangsa teh nyaeta pikeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh jeung urang-urang sararea habluminanas teh koperasi aya anu etanana Masih disadiakeun. disadiakeun komo aya nama pan aya sakolana koperasi sia Ikopin Naon ikopin teh? sakola ngeunaan koperasi manajemen eta Ikopin Indonesia. pek pikir ku sia tobat tanyakeun atuh kumaha kitu bab-bagan koperasi teh aya nama aya di unggal kecamatan cara mengolahna teh kumaha kuring teh boga perusahaan ieu kumaha tanyakeun Supaya saling menguntungkan. pek daek tatanya gara pek loba pengalaman eta deuleu Supaya saling menguntungkan. bab-bagan koperasi teh kumaha gitu Kayak angkat itu. nya ceuk aing oge pek oh jadi akad teh teu tanggung jawab kana kajadian anu bakal datang heuda jelema teh teu sarua kabeh atuh sarua mah meureun cara ricing pek tong boro dina sarua eta na sarua sangaran we kabeh sadunya ieu ngaranna teh sarua Udin. ngarannya teh Udin sadunya Din teh kemana itu Udin ieu teh kanya ka Udin anak saha anak si Udin wah kabeh kitu Udin pemajikanana Udin ngaranna teh geus lieur Cina-cina Udin. lieur atuh tak ku ayana dibeda-beda ku Allah teh supaya maneh nyaho saling hormat nu matak di negara oge aya menteri kehutanan aya menteri perkoperasian aya menteri itu lingkungan hidup tek-tek bengek tekuhan teu aya jalur-jalurna teh dianap teh tanyakeun nu matak ceuk Allah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ngan di mana geus meneng cewek maneh pek balik deui ka Allah ieu mah lain bereng demo bari ka itu teh ngaruksak komo aya mah aya PT demo nanaonan kaituna teh tindakan anarkis we sedengkeun Allah teu resepkeun ka jelema-jelema anu nyeun karuksakan di ieu luhur bumi tuh pikir ku siling geus kudu geus dewasa kudu geus jadi bangsa anu geus dewasa ku ayana agama teh nu matak samemeh maca ayat teh taudan heula tah tina taud oge gerasong dari audu teh asal tina kecap a wau da naon sababna sabab harokatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain pasropa maka surup audu ay akdiru hartina kedewasaan tuh jadi kudu jadi bangsa anu geus dewasa komo agama digugulung ay agama ngaku nu pangalusna tapi bodoh keneh belet keneh kumaha teh boa teu ditaudan heula eta ayat-ayat teh nya
dina Quran mah ta'un aya perintah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nuhun atuh aya geus masagi kitu mah kuring percaya. Kumaha lamun aka aya nu maehan teu naon. Da eueuh nu maehan ge bakal pae. Bu aya wae jawabanana euy. Kumaha lamun diteluh pek jalanna kudu kitu nyaan hampura we tuh kuring alus ngan bakal leuwih alus dewek naha apan silih minta dihampura apan alus jelema minta dihampura leuwih hade nu ngahampura jadi alus dewek bisa atau nuhun ai kitu mah lir pendra barang nuju raos tina obrolan sapraptane pun ieu aleutan Kurawa nu dipingpin ku Residrona putus satujuna margi seueur kajadian bencana alam di Astina sorak kana hal ieu geus nepi loh ra naon aya dengalut lu aduh Gusti cilaka mangkaning eta mah geus hampura jeung jelema kitu mah moal bisa nyendali cicing rombongan biadab cicing sampurasun cepot rampes datan merah tangan deman ewo pakulingan rana ewo pakulingan rana Aswatama Allah Anger citraksi dumareng sapartomarmo wirupaksa daruk citra lalu citra somati tariuda boma wikata jaya wikata jeung saja mana ya tiker itu tepat ulah kaget euy uluh itu kasepuhan ngahaturkeun semahaturan rawuh diuk sia diuk bangga sareng saha sepuh teh loba semahaturan rawuh sepuh syukur euy rontok wae gitu isna sia teh demi Allah didodet anjing kowe nah sia teh ngomong teh reng sopan reng lamun si lain ngomong gitu teh sarua jeung ngaraheutan hate bapa deuh malikeun ka aing apa aing datang ka dieu numawi henteu sia manya raja gitu patut ya ngaran-ngaran raja mah kudu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti leber ku wawanen ieu dagekeun kajadian di negara Astina loba nu cing calaletuk kajadian alam musibah di mana-mana banjir longsor gunung bitu lumpur panas ieu teh sabenerna meunang tapakur sararea meunang istighosah meunang ilapat cenah pajarkeun teh ieu kajadian anu model kieu teh gara-gara si cepot ngaku raja lamun ieu kajadian di negara Astina hayang reureuh nyaeta anu jadi raja ngaranna si cepot Astra jingga anak Semar Badranaya Astra jingga bin Semar kudu di
kituna kaula datang ke desa para kanca teh itu mangul utusan anu jadi raja mangul utusan anu jadi ratu mawa utusan anu jadi raja aya kajaba lintang timakan lewat maneh sapara kanca ngancurkeun ieu tempat tingali bala dia bala tam-tam geus siap sigap pedang tamsir gada birican rasa panah limpu dek lompat ke mana dek ngabecir tang tu diberik dek kabur tang tu disusul gitu sebenarnya asa jika aing datang ka dieu kajaba ti maneh ayeuna ini ti tempat balik ka Tumaritis entong make jeung aku raja di tempat perbatasan Astina Amarta ngeunaan kana politik sarua sia terek ngadudomakeun antara Pandawa jeung Kurawa kumaha atuh aceuk kuring oge ngecicing sih teh ngaleucikan hate batur oh aiku kitu teh amanya euy amak ti popolotot oge eueuh simaan aya nu karurang ajar teu kaelmuan ngamakna teh heuh geus sabaraha poe sia ngaku raja di dieu saha anu ngaku raja da abdi mah henteu sieun ngomong sia ulah make jadi dipungkir sagala ha sim kuring teh teu ngaku raja sim kuring mah mingpin marurang kalih di dieu mingpin para nonoman di dieu umajak nyaeta supaya masyarakat ieu teh cinta lingkungan cinta lemah cai silih asa silih asu silih asih mun usaha paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong kasolehan sosial teh apaan ditunjang we ku bantosan ku ayana koperasi bisa maju daerah mun di desa panginten KUD naon sia KUD teh singkatan teh KUD teh jadi KUD teh singkatan mode SMP sekolah menengah pertama SMA singkatan kene sekolah menengah atas KUD cuma singkatan model Ikopin Institut teh Institut Koperasi Manajemen Indonesia itu ari KUD singkatan nyari-nyari pika ambekeun aing atuh goblok deui singkatan we eta oge singkatan model ABC naon ABC batu batre coba itu Kopeah Udin dijual KUD teh kitu ye koperasi unit desa Blegung sia teh tak kitu atuh singkatan goblok moal lieur aing ada tong dibawa ngomong bari negara kieu mah jegur-jegur teu nya podal teh si ngomong kawina-wina teuing sia maksudna teh eureuna sia nah da kuring teh ngaku raja geuning aja dong di dieu sia simul kapan sim kuring teh kitu ieu teh caket perbatasan Astina panginten katingali curucor cai aya manu harerang kunaon maka dicarek da kuring moal beunang dicarek ai kana bener mah kitu tah nah aya kasepuhan aya kadua atoh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha ulah kapangaruhan kudu ngewa atuh ulah dituturkeun ngewa teh dagangan setan teh mah eta si goblok kawas nu heueuh we ngadalil sia ieu moal leuwih ti aing deuleu pangna muka pasantren oge pangna muka padepokan dijajal sokalima murid-murid aing geus jalan lemar Kurawa Pandawa bala leunghar burung nangtung siang lempang burung di juru burung dipanto ngalayan tengah imah sia da iso adunya mah lain udagan keur kuring mah
ayeuna murid-murid salira jadi raja jadi itu jadi tek-tek bengek jeung teu ku hanteu ye pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna keur kuring sabab naon lamun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa nya kudu dipodaran ieu mah kudu dipodaran jelema kieu mah nyesatkeun ongkoh aliran naon sia teh aliran listrik cicing reng lamun kitu carana maneh bakal dipaehan ayeuna tah lamun nyakut kana rek dipaehan jigana moal bakal bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina ceuk agama entong perang soteh lamun aya nu nyerang jihad wa di dinya menyerang pan ngajak meureun kabawa ku ngewa tapi lain kuring lamun kuring ayeuna dicarek hirup beragama sok dek nyerang aya hak pikeun bela diri dipaehan sia nya insyaallah tega pati sok di luar sia bawa sia teh busur di luar sejahat akan gelom teh hoy bakat ku ngewan bika kitu akan nepi ka kitunya bakat ku geuleuh lain cecengiran we teh bakal itu sakitu lobana nah teh sieun ku loba aing datang ka dunya sorangan balik sorangan hese pamadegan geus kitu negdreg Gusti nyangakeun oh kitu Kang da abdi teh kakurung itu ku kodrat irodat kersa pangawasa rahmat pitulung nya nyangakeun abdi mah teu ngagaduh-gaduh sabab salira terus ngajadikeun jalmi kitu benci mah henteu abdi oh bari nakis we ngan abdi hoyong lalajo ditingker Kang mesti dibere jang lumpat wa ayana cing pololotot bahasa kasar nemongkeun kawani eta teh secara teu langsung sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadina bener ku popolototna oge atuh kaciri cing pololotot sing paradengkreng nu nyeka bedog nu nyeka pedang jeung sajabana maruk dewek dek sieun murukan rek lumpat urang wani henteu dek oh kitu Kang sieun henteu naon atuh Kang ai wani da anjeunna ge nu aloh geus ngajadikeun jelema nu kararitu ai teu sieun apan aing ge nu anjeunna keneh gitu keun antep euy balik ke buru-buru cicing sia mending kabur goblok eta kalanceuk si gareng ngariwangkeun Akang beureun bisi pangna ku aing tara dibawa ge nya tak kitu sia teh mah kasar cara tumpah-tumpah sia heuh cenah milu deui kitu cenah milu deui ka rombongan tradisi alah ampun aing bedog aing rek kieu deui cenah milu deui kitu kan wayang bener lingkar mah tutup kehancuran alah nepi ka kitunya hirup di dunia ieu lain kaalaman Akang rupa-rupa jelemanya kan ta ieu teh kajadian kieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong nganyata yen maha benar Allah dengan segala firman-Na bener dina nalika para Nabi Adam dek dilungsurkeun ka bumi teh pan para malaikat teh protes kumaha teh Kang nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab bakal saling paehan saling kocorkeun saling gorengkeun saling dedetkeun tah ieu teh bukti nyata ini Kang lain di ditu di dieu ge nyata ngan leuwih ruksak pisan jelema teh lamun geus nyieun gedong di jero gedong nyieun dapur di jero dapur nya Kang heuh leuheung gedong di tengah lautan
ieu teh sidik dunya teh panggung sandiwara moalila mode ieu wayang di panggung keur hariru isuk-isuk mah dirungkadkeun panggung di ente paneh kana kota kabeh. Tuh raja teh si cepot kadang-kadang raja teh selalu ditindihan tak si cepot. Di mana tutup lawang si gotaka mah sidik ieu dunya teh panggung sandiwara dar nyeun sinetron deui. Bener. Sandiwara deui beuki jero kurang ajarna teh. Marake kedok. Ai kedok rupa-rupa. Kedok agama. Kedok itu, kedok ieu. Kadang-kadang deknya ka negara jeung ka bangsa ge ngan ukur dipake kedok wungkul buktina mangaruksak. Teu aya kanyataanna. Anu puguh sidik mah kedok rahwana wungkul kabeh. Topeng. Naon sia jajampean goblok. Baca dikeun jajampean cenah. Jajampean nyaritakeun teh Kang. Alah, nya teuing jelema geus kararitu tah. Tuh tinggali CS aing mendukung ka aing tinggalikeun batur si gareng ieu teh uduk moal kerupuk pasisi ngadan yang beak padahal mangga pada maruli mangga nuhune itu alah batur dewek itu nu resep hiburan teh jempe gitu uduk kumadek atuh alah ampun aing hayang dangdut wah atuh dangdut nu kieu mah alah kalak tilu pemajikan maneh we atuh alah alah Siewon geus kolot ayeuna mah murukana teh geus wak-wek-wok ngomongna geus siewon teh urang teh sarerea geus karolot tereh pae euy tukang da moal tereh pae urang teh tereh di ruang nya euy sinen bogoh ka sinen karunya eta hayang ka sinen meureun di dieu mah kadoma we terus alah da teu dibalikeun mah tutung alah jang kasidawala kitu segala rupa ge pan urang mah fungsina ge hiburan heuh urang kasamut we kitu jog hiburan maulah curang sok aja bari urang ngadoa mudah-mudahan nu ngayakeun ieu hiburan teh boh tempatna boh nu ngayakeunana panitia hiburanana nu nongton nu ditongton nu icalan mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin tah kitu atuh nya diaminkeun mapan bakal dijabah mudah-mudahannya sok hiburan jang mandi naon kan hiburan naon atuh laguna mah jang mandi
lah mau yeuh sok sageprek semang matenya nayaga mah toba kana nayaga nayaga anu nyarengan salayong we aing uping jai pongan sadaya pahajuan sa ngiring aku bus yang akan mah paku medme toba yang akan kawilu jangan kasadaya kau jauh sok suka teuing pakari manu bageun lamun Tibatan mah Tibatan pegat kuria suka dibeli upati suka dibeli upati Unirup selang-selangan aku medme lepas tenang sabeng doa pangi kasenangan dian somantri kang tunyoran tahan curang kok bari ngarokok eling kalamitan bab hirup muka malina nyawa awakasan padalang naik pasti mau kalalan joan melepat sidadosan sangkan jantan sawiunan tarabihan mawanan si oyo sabilungan sahan urek kaharkaan niwati kawaksaan tos tong diteraskeun ah geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud euy naon make kemang beureum buah buleud segala jauh-jauh tina jaipongan kana kemang buleud ai kemang beureum tapi paseaeun buah buleud kana peureup nawa kejong nyaar teu pantes ah sarua jeung nemongkeun kalemahan lain tukang beca perebut duit 100 perak aing oh da benar aing calo lain ngagorengkeun kuring moal gelut tina soal anu kitu gitu eueuh pae
faedahna bener itu era tuh balalager orang Tasik mana orang Kulon teh mana Bandung badai nyobian atuh mangga jadi awalnya beres oh alus ya teh nu kitu teh otak moal cinggar rowok dan dia mah alah sok ngarareunah ieu teh nya euy tangarana ieu teh komunikasi komunikatif heeh ya tina unak-unak gitu lain kuntung huntu ieu teh alah aiko kitu teh teu meunang jorang kewuk we biji teh pana teh tina kewuk namun kebuk wae bener tina kitu sok atuh maneh ngadalang lamun teu bisa cicing seuri we cicinge eueuh piseureun sare alah nu matak hirup di dunya mah keun bae da sagala jadi atuh di dunya mah sagala jadi nu kitu nu kieu teh hate we ulah kaganggu rek nu heeh beureum oge da jadi geus jadi-jadianana tuh si Thomas Alva Edison naon si Thomas kiraanana pakuran hayam keur nyeleungleum mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta bener ai daek mikir mah ti jelema saurang dah si Thomas Thomas Alva Edison dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade ciri urang temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha anu teu loba omong kitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempeh sieun nu kitu mah aing era isir sabab naon lodong lamun ditakong ngalentrung kosong lamun ngebebeb eusi dah bener kitu ceuk aing oge ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieuder kendang dikeplos-keplos teh nyinggung teh ka aing make nyalahkeun ke tukang kenang segala ceuk aing dewek mah embung pasea tinu kitu kendang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna kuringna ge da embung atuh ribut tinu barang teu sapira naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh sarombongan nya salutan nepi ke tesauyunan nah wake yang nyebutkan tesauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang di urang di rombongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing iga kenang dikeploskeun naon alasanana ai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener teu kubadag lemes berarti heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang meredeukeut kitu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar
kuring salah nunana banyo di hadapan umum lampura we Kang ulah dume hampura benang dipenta dar kesalahan dijanjieun karena gedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna teh tuh da nyahoeun tuh barudak oge geus ngarumasakeun urang heeh ngedung geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud lain geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musnah oh jadi sileng minta dihampura hampura aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur tapi da euneu aing jadi leuwih loba hampuraeun geuning euy gitu kitu tah heueuh geun dihampura kedek lah akan ngan ulah sakali-kali deui heuh moal heeh moal gitu kuring rek hampura elah tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah kejeng ngabeca we mending ngalalangkungan nah da kahirupan sileng teh pantina saron tina kenang pek lamun aing teu payu tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia sok pikir hikmahna teh gede pisan ieu teh ngahaja mah nepangan urang dieu hese tapi ku jalan kieu urang bisa riung mungpulung heuh silaturahmi can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak buah tek-tek pengek akang can ngelestarikeun budaya ieu teh mangrupakeun aset betul aset Sunandar asep atuh tambah 5 asep ngalang awayangna ge dewek kamari keur di Inggris akang ngalang-lang Inggris ke 40 dinten montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh disarek geuning heeh eleh anas aing ngabrag-abragan di ditu pek teh keok ni era